di dunia moal kebal carita-caritakeun wae alah geus segala rupa dicaritakeun mun nyaritakeun kelas MPR kelas DPR emang teu nyaho jasa insyaallah nyaho emang kiai bisa nyaho kos kitu atuh aing sekali-sekali asup ka ditu asup ka DPR aju maksudna kadeula dan henteu aing teh momoran jadi jurig sekali-sekali jadi jurig ih sakadar ngajakan ka Allah mun jadi kiai sing bener jadi kiaina mun jadi pemerintah sing bener jadi pemerintahna mun jadi petani sing bener jadi petanina henteu ngalarang jadi pemerintah teu ngalarang jadi petani teu ngalarang jadi pedagang eta mah urusan kahirupan tapi sing jujur sing adil moal kebal urang bakal datang ke Allah urang kiai ditugaskeun ngalempeng-lempengkeun ketika henteu noel cara tadi kabawa ku jawara Kipudoli musruh oh kan aing embung jara Kipudoli embung aing tetep nyalametkeun diri medek anu ngadu kotok ku aing didatangan dai seueur sok ngadu kotok bae atuh menang teh elek menang tadi sit aing ada loba nu bendul kajen geus siap jasa dipake ka bendu kudu ngadu kotok kudu judi kudu mabok kudu zina kudu korupsi nyanda berendueun nyaho kula ge jelema nu bendu masalah ngan kula da teu bendu kula mah teu bendu sebabna tugas ngan sakadar mepelingan anu engke mere hidayah mah Gusti Allah Subhanahu karat nu mantap kula mandek bawel bae kajen teuing dipake ka bendu ge kajen ketika aya kiai dibere duit ku pemerintah nyen proposal eta teh duit haram kajen kula mah di benduan ge sebab eta teh lain jang kudu pondok pesantren eta mah duit ti APBD jang masyarakat eta mah duit rakyat getih eta teh lain kudu dibangunkeun ka pondok pesantren lain kudu jang masjid. Nah didinya lah kula mah sok ngomong bae kiai-kiai anu ngajukeun proposal eta teh lain kiai nu kos kitu mah penjahat berlabel kiai cenah bendu jeung teuing kula mah di bendu ge geus siap jasa Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala ya babarieun Allah mah ulah-ulah kakarak ieu aya keneh jelemana anu pernah didongengkeun ku kula teh apa jelema teu pernah ibadah ka Gusti Allah gawena ngagalian kuburan nyokotan boeh bae dijual jadi napakahna teh nyokotan boeh bae dijual jangan napakahan anak pamajikan geus puguh judi mah geus puguh manehanana wah raradutan tapi iman ka Allah iman ka Kangjeng Rasulullah Muhammad begitu manehanana muriang lain deui rarasaan panjana wasiat anak kadarieu kabeh abah geus lain rarasaan emak mana emak eta tungtung digigir oh naon tuh bah abah geus lain deui rarasaan asana abah paeh paeh mah paeh bae jajaleun abah bae nu paeh mah lain kitu mun kitu abah doang nu paeh tuh sia mah kitu bae ka aing teu baja tetangga abah loba nu geus paeh babaturan abah nu geus bae tuh dan kuari giliran abah sia mah kitu hajar naon tuh bah abah kieu ge kapan sieun jasa ka Gusti Allah sinaon tuh bah pan abah sok kade ge wejangan-wejangan ti kiai naon bah di akhirat teh pan Gusti Allah boga surga jeung neraka nu bener dikasorgakeun nu salah dikanarakakeun juk pan abah mah hirup kayaoan Gusti pan jore jasa abah mah ih sakajao kula ge bener mah tuh pan siapa mabok aya di abah
zina aya di Abah, judi aya di Abah. Haju Abah mapan apakah tegagali kuburan neangan boeh jangan apakahan masia jeung sia. Burung kula ieu tina boeh paingan. Gua kadang-kadang jadi pocong. Aja ku Abah. Abah mah wasiat bae mun Abah bae. Abah mah belum bae. Ibah, ulah tuh pandurang mah Islam kajian. Belum wasiat sia ulah teh. Belum. Geus belum kumpulkeun areng-areng Abah. Lebu-lebu Abah, andai kata aya tulang taleng anu encan jadi lebu tutuan ku sia kena jadi lebu. Haju di saat angin gede. Aurkeun lebu Abah di luhur gunung atawa ka laut. Ulah satempat kena acak-acakan lebu Abah. Emang kunaon kitu, Bah? Pokona Abah sieun jasa disiksa. Abah hengkepan hese aya lebu mah. Cak anakna bener oge nya. Siap-siap laksanakeun wasiat Abah. Siap Bah. Tak Abah tenang, Abah geus lah cukup. Abah geus moal disiksa. Eueuh bae geus bos. Geus kayakinan Abah geus kos kitu geus. Ha geus Bah. Geura paeh bae. Je. Bener sapoe dua poe paeh Bapak. Aya musyawarah anak-anakna jeung pamajikanana yang di jeung mah. Cak mana teh Abah sia mapan wasiat yang dibeuleum. Mak. Ngajupan hayang diajur-ajur lebuna aju dipiceun diaur-aur kada katebak angin di mana bae. Bener mak. Urang laksanakeun bela wasiat Abah sia hayu geus eueuh salah. Dibeuleum. Geus dibeuleum ngerecek jadi lebu. Aya tulang taleng sautak saeutik ditutuan kena jadi lebu kabeh. Dibungkus nungguan angin. Aya angin gede dibawa ke gunung di aur-aur, bawa di ka laut di aur-aur, dibawa di ka tempat sababaraha tempat kena acak-acakan. Beres baralik kabeh. Akhirna Gusti Allah nek ngabuktikeun kemahakawasaan Allah. Hei bumi nun Gusti, seluruh tanah anu kaentepan ku lebu kipula anu di aur-aur segera maneh kudu ngahijikeun lebu eta. Mangga Gusti tanah kabeh ngahijikeun. Lebu-lebu nu geus kahiji jadilah maneh kipulan. Blak jadi deui. Tanya ku Gusti Allah. Pulan. Aidep daja kasihan naon sababna eta sia make jeung hayang dibeuleum. Sageus tadi dibeuleum kemudian jadi lebu, sageus teh aya tulang taleng kudu ditutuan kena jadi lebu. Haju kudu di aur-aur di angin anu gede. Di luhur gunung, di laut jeung di mamana. Naon coba maksud sia? Gusti abdi teh ku sieun-sieunna kasiksa Gusti. Pan sieun kasiksa teh sia kudu make jeung dibeuleum. Kayakinan abdi ka Gusti teh sugan bae ai dibeuleum mah jadi lebu teh geus eueuh abdi, jadi abdi deuk disiksa da hese. Jadi sieun nu matak dibeuleum we haju di aur-aur ku sebab sieun ka aing. Sieun Gusti. Sieun kasiksa aing sangat sieun abdi teh kumbung-bungna disiksa. Abdi mah ieu teh bener-bener ngaku dosa abdi sakolong langit nyundul ka langit ku dosa abdi, tapi abdi iman ka Gusti. Abdi percaya ka Gusti jeung ka Rasul Gusti. Rasul nu nyaritakeun bahwa aya surga jeung neraka. Sangkilang abdi bajidor Gusti tetap sieun dikanarakakeun. Maka tindakan terakhir abdi wasiat supaya di aur-aur awe Gusti teh nyiksa ka abdi ku sebab abdi percaya jasa ka Gusti.
pulanku sebab sia-sieun ka aing sehingga boga tindakan kitu geus bae ku aing dihampura sia geus moal dikanarakakeun dikasorakeun bae geus ku aing Gusti nun jasa tuh abdi di kasorga ku sebab naon boga keyakinan sia jeung sia-sieun ka aing tuh jadi urang lamun sieun ka Allah nyaan sieuna dihampura ku Gusti Allah. Lumantak jelema lamun nonton main bola we eta mah teu sieun ka Allah. Belum tah mah. Kecuali nyana cara tadi ben tadi belum diaur-aur. Geus cek ulama kuari mah deuk bajidor bae. Maling bae, korupsi bae, zina bae. Los engke wasiat bae ka pamajikan. Aing mah pangmeuleumkeun bae ngadengikeun surah Ki Uci kamari. Awe aing di akhirat teh disiksa. Bagas dilaksanakeun tungtungna di dunia di belum di akhirat dikerbekeun di neraka. Tungtungna disiksa dunia akhirat. Maksudna mah yakinna boga kayakinan anu pohara ka Gusti Allah. Ieu mah carita gampangeun Allah mah. Dikumpulkan lebu-lebu nungus edi mamana ge dihijikeun dijadikeun urang deh Masya Allah atuh tadi dage urang cai mani tadi dagan urang cai mani mah atuh lamun dikeluarkeun ti peuting haju dikagelaskeun isuk-isuk haju ku urang pake sarapan ge embung sanu daek nyuruput cai mani gila nu aya tapi kan dibentukkan ku Gusti Allah nu gagah jadi Mike Tyson, jadi Muhammad Ali, jadi Norton. Jadi pemain bola, jadi Kempes, Ronaldo jeung sajabana. Pohara tuh. Jadi politikus, Jimmy Carter, jadi George Bush, jadi Pak Harto, jadi Idi Amin. Apa pohara aja saya teh jelema Masya Allah. Di samping nu bararagus para nabi, para rasul. Keun tabah jelema-jelema anu geus dilalur urang kuari anu di pasar gaweana eta cai mani anu di kantor eta cai mani eta kos kitu nu kuari jadi bupati emang bupati lain cai mani cepedut anu kuari jadi dandim cai mani eta teh kos kitu teh nu kuari jadi raja Jokowi cai mani ambean ku sia Ahok atuh cai mani sia cai mani bedegul teuing si cai mani. Maha kawasa Allah tina cai mani jadi urang. Jadi lalaki, jadi awewe. Masya Allah. Aya nu geulis, aya nu jore, aya nu kasep, aya nu jore. Cai mani kan kabeh ge. Engke bakal dikebalikeun ku Gusti Allah. Sianang jin aing tina cai mani, ku aing dijadikeun manusia. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Inna hadainahu sabila imma syakira wa imma kafura. Inna a'tadna lil kafirina salasila wa aghlala wa sa'ira. Innal abrara rusyubuna. Terus dan selanjutnya. Tina nutfatin amsyaj cai mani lalaki jeung sperma opum awewe dihijikeun. Selama 9 bulan nyana di jero rahim borosot keluar jadi si Juned kan hari urang cai mani urang Masya Allah tak kudu inget aing cai mani jadi kieu nang Allah engke bakal ka Allah urang tuturkeun aturan Allah tuh ulah sok sambarangan bakal bali ka Allah aslina urang mah lain nu dikadeuleu ieu lain aslina manusia mah roh anu diciptakeun ku Allah leuwih awal di alam roh awak urang mah ieu mah taneuh menang nyieut tidak turab minha khalaqnakum ti taneuh aing nyieun sia wa fiha nu'idukum aing bakal ngabalikeun deui ka taneuh ti taneuh ka taneuh urang kasep tinggal kasep kubur jore tinggal jore kubur gelis tinggal gelis kubur nu jore mah geus hirup kene ge kubur bae presiden
kubur bae KBRP mah geus hirup-hirup kubur abak kubur bae kabeh tina taneuh balik kana taneuh ai anu roh ai aslina manusia roh aslina mah urang awak mah tina taneuh dibalikeun ka taneuh kubur macam-macam kuburana aya anu dina beteng buaya beteng maung beteng gajah macam-macam aya anu di Padang bak dibalikeun ribuan manusia ku ari teu puguh kena tsunami wallahu alam di mana ragag di kapal das jadi abu kabeh teu nyaho eta mah sapira awak min turabin ila turabin aslina manusia roh berhadapan langsung jeung Allah roh ketika orang maut cirina ketika orang paeh keluar roh awak geus teu disebut jelema deui mayit ngaranna janazah ngaranna bangke ngaranna dek dikamanakeun mayitna dek dikamanakeun janazahna dek dikubur di mana bangkena bangke urang aslina roh urang manusia mah roh anehna jelema kunaon ngurusan awak bae nu bakal dikubur roh tepatnya diurusan bloon jelema ketika jadi pejabat jana ngurusan awak bae di kantor kaimah ngurusana duit sakadar jang beuteung dahar hilum poka salat roh aslina jelema ketika jana pae dikubur bupati tinggal bupati gubernur tinggal gubernur jenderal tinggal jenderal presiden raja tinggal raja roh nu berhadapan jeung Gusti Allah kunaon sia teu pernah urusan roh nu bakal babalik ka Allah tah kagoblogan jelema teh di dieu ngaji teu daek roh gering roh teh gering awak mah kadaharanana sang daging nginum jang awak kurang sehat ya be komplek ayo sia aya koreng-koreng panasilin babari teh kos kitu mah tuh ayo urusan bae awak ayo urusan Gusti awak unggal peti hudang KHS ka hudang deui urusan awak malulu anu engkena bakal dikubur nyawa zarah nyawa eueuh ke urang geus paeh mah roh urang kunaon teu diurusan teu dikenalkeun ka Gusti Allah diajakan ngaji harare sejasa cak Allah ieu haram ditabrak bae cak Allah ieu ulah ditabrak bae cak Allah ieu mah ulah atuh ditabrak bae cak Allah ieu pagawe henteu ieu atuh kerjakeun henteu roh ngajerit di jero awak urang teu diurusan cie emang kumaha gitu nu mantak ieu urang ngaji teh ieu kuari keur mere dahar roh kena yakin ka Allah hujan-hujan ge daratan urang teh keur ngurusan roh kedangeun lintuh roh urang aya nu di luar mah nya roh diurusan nya awak diurusan zahiran wa batinan nya nama eta cak nu di luar aing deui bae sial aturan makan urusan roh urusan awak wayahna puasa heula kuari mah roh bae urusanana awak tinggalkeun ieu mah teu pan teu ieu mah nya ngariung bae opatan ngeunaheun jeung urang ngaji di dieu nya barang di dieu bacang geus beak 50 di dieu ambo budak malah mun aya keneh mah tukang bacang aya keneh CF di bak asana balik moal bisa hudang nya babarieu ieu ge paeh 70 satu hari satu malam yaumun walailatun dipertayakeun kunaon make jeung disiksa Gusti qala Ibnu Abbas cek Ibnu Abbas nu mantak disiksa li annahum lam yuzailu qaumahum hina abadul ijla bongannyana teu pernah misah ti kaum anu nyerembah kana anak sapi bonganjeuna teu pernah mentolelir ka jelema anu inkar bonganjeuna teu pernah dakwah cicing we nyalametkeun diri
saat batur munkar, saat batur inkar, saat batur maksiat, saat batur nyembah ka pedet, nya namanya nyelametkeun diri bae geus ka Gusti Allah. Eta teh bagus, tapi disiksa bae tetep ku Allah. Ieu lah hesena jadi kiai di dieu. Ngomong salah teu ngomong salah. Di akhirat teh akan di akhirat ge karumpul kabeh di mahsyar. Ain geus badaragus bageus ngeunaheun jasa timbang saha ngaran Abdi Junid. Digali salat puasa nang di saha ieu salat puasa nang di kiai. Ah bagus. Mana kiaina? Tuh Kiai Abdi bagus. Ya surga. Ngeunah. Ahmad sia kade timbang. Sia bagus ya salat yang puasa nang di saha sia? Nang ti guru Abdi. Sia hirup ka zamanan Kangjeng Nabi Muhammad henteu. Sahabat henteu. Abdi mah zaman Kiai anu. Gerakan kiaina aya. Sia bisa salat bisa puasa berarti berkat Kiai. Bagus ya salat sia. Surga, surga kan ngeunaheun. Mantap. Hayo kabeh, kabeh. Duh ditararanya salat teh bagus, zakat teh bagus, segala rupa bagus. Ditanya nang saja Kiai, pengajian di mana sia? Di anu. Bagus, bagus. Surga, 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 surga. Ngeunaheun. Tak jawara. Timbang jawara salat minus 0, derajat puasa minus 18 parah sedekah minus 20 min kabeh peribadatan puasa zakat salat minus Masya Allah. Main simpong, wow, 100%. Bener. Remi, mantap. Roulette, mantap. Kasino, mantap. Domino, ayah kabeh, Masya Allah. Mabuk, ayah. Maling di pabrik loba. Ngadu kotok aya. Jawara sasia ngaran Prengki abdi. Nang sasia ngaranan Prengki. Lah nyaonang sa loba KTP abdi mah Prengki, Predi, Predi. Batu sabaraha? Genep. Cik malaikat anu nimbang amal, saudara-saudara sekalian seluruh manusia yang hadir di mahsyar ini, bahwa yang namanya Prengki ini telah dihisab, ternyata kebaikan-kebaikannya minus dan maksiatnya positif. Dengan demikian nama Prengki akan digujubarkeun ke neraka. Apa itu gujubar, Pak? Ya lagi saya keluar, Jawara teh keluar Jawara. Barang keluar, malaikat. Enon sia. Abdi mung sosoranganan ka neraka panas. Deuna ge cek saha neraka teu panas. Sia hayang jeung saha ka neraka? Jeung kiai. Jeung kiai. Kiai panggil ka dieu, kiai panggil. Panggil. Abdi mah geus jelas ka neraka, tapi abdi hayang bareng jeung kiai. Cek malaikat atuh lain bareng jeung kiai, kuduna jeung para jawara deui. Siapa barengan jeung tukang jimplong, tukang remi, tukang eta kuduna jeung eta. Da eta mah jelas teh mah geus teu kudu diteangan yang kapanggih neraka. Pinter kan jawara mah ngomongna pinter. Nu kos kitu mah engke ge araya, engke ge sasalaman ke di neraka kabeh araya. Ieu mah kumaha banyak kiai. Endek naon sia jeung kiai, kiai mah jeung moal ka neraka. Henteu, panggil heula kiai, panggil. Panggil ka dieu. Sia zaman kiai saha?
abdi zaman Ki Fudoli Ki Fudoli geus ngageter-geter wah aing ka neraka oge cek teh apa aku jawara sial-sial teuing nasib aing cek teh ciut Ki Fudoli di dieu cek Ki Fudoli ulah kula bae atuh jangan bareng jeung kula Ki Nurjaya aya Ki Wahab aya cek aja loba kiai kula bae henteu cek nyana kula nu deukeut ka imahna imah Ki Fudoli aju datang iya Ki Fudoli bener naon si jawara nah barangkeun jeung kula Ki Fudoli ka neraka engke heula masalahna naon heula sak malaikat naon tuh ieu mah tulisan Ki Fudoli nama aya tah salat bagus puasa bagus zakat bagus haji bagus umroh bagus sanajan nya ngariung sok yang berkat tapi dah geus dihampura tah mah geus sama dihampura ieu mah bara ragus sakeuna teh tuh ayo ieu bara ragus ieu naon deui aya keneh malaikat sing jeli atuh jawara mah sial we di akhirat ge tolol jawara mah sekos di dunia bae ngotot bae jawara mah ngotot aya naon ieu jawara kieu malaikat kula memang sadar tukang kitu bobok tukang taro kula kan tukang ngadu kotok di tukangeun imahnya tapi kunaon nyana teu pernah ngalarang kula diantepkeun ku nyana nafsi nyana ceramah ka batur nyana ngaji nyana magahan santri ngariung kula ngadu kotok ditungtungan imah lah kehalangan sababara imah tapi kula diantepkeun bae teu pernah dilarang nah ku gara-gara nyana teu pernah ngalarang kula terus ngadu kotokna dengan tidak pernah melarang hijikeun jeung kula ka neraka waduh cek Ki Fudoli sial-sial teuing nasib aing cek nasib aing jadi kieu tanya deui mail sia Ki Fudoli emang beneran teu pernah ngalarang henteu emang kunaon sieun kula kanyana sebab dia nama jawara bae kiai mah pokona mah tugasna ngalarang urusan kabelah dituna dek nurut dek tenurutkan lain urusan kiai aing main gapleh diantep aing main remi diantep aing mamawa imah ka imah hareupeun nyana lewat kunyana diantep aing adu kotok diantep aing nuntut ka pangeran dengan nyana ngantepna ka aing tetep kudu bareng jeung Ki Fudoli ka neraka jahanam aduh cek Ki Fudoli aya bae akhirnya bebe aja ka Gusti Allah Gusti kumaha ya hijikeun tetep hijikeun ieu nu beratna teh nu berat teh kiai teu ngalarang munkarat dihijikeun ulah naon gara-garana ngeunah sebab naon dititahna ge amar ma'ruf nahi munkar nu tadi mah nu dititah ma'ruf narurut surga kabeh nu narurut ngararaji di majelis narurut di podium ngaji narurut surga tapi jawara anu henteu pernah dilarang lantaran sieun ke lantaran naon ke tetep bae nyana engke ngadakwa ieu nu beratna keung meunang tibana ieu tah falamma akharat humur ajfatu nu mentek ieu nu 70 sakitu barara Gusta disiksa ku Gusti Allah dengan goncangan-goncangan gempa bumi nu dahsyat datang kapaekan ieu teh merupakan siksa cek Ibnu Abbas lianahum lam yuzailu qaumahum lantaran manehanana henteu pernah misahkeun ka kaumna hatta abadul ijla sehingga kaum-kaum ngibadahan ka anak sapi nyala henteu pernah mentolelir nyala henteu pernah dakwah janu dakwah nama Kangjeng Nabi Harun
nu mantap Kangjeng Nabi Harun teu kuateun ge dakwah anu ngabantuan nu iman ka Kangjeng Nabi Musa aya ngan cara ricing bae ku cicingna disiksa ku Gusti Allah berat nu mantap ulah mengocoprak bae ge sabodo nyaritakeun pamarentah korupsi nyaritakeun pemerintah korupsi kajen teuing nyana benduk aing moal kebal hirup di dunia nyanana ge bakal jadi sampah masyarakat jeung teu aing mah di benduk ku nyana aing mah nyaritakeun kredit haram deuk di dieu nya deuk henteu pokona mah asal nyaritakeun we hukum ti Allah kredit ala kos kitu teh dua akad haram deuk ditentang ku kiai desa bodoh deuk ditentang ku nu kredit los lantaran engke di akhirat aing engke kunyana bakal didakwa. Hai. Ji. Kita mangke kaman lemon nu kredit diasupan ka neraka. Bus asup ka neraka. Begitu diasupkeun ka neraka nyana ajol-ajolan. Saya abdi Haji Pendi. Coba. Kunaon mengaji ieu bisa ka neraka ngredit mobil teh anggus cek malaikat teh tetep abdi mambung sorangan panas hayang jeung satu hayang jeung kiai satu kiai di zaman abdi satu kiai na Ki Fudoli kunaon tuh ieu Haji Bani make jeung hayang kiai atuh ngahiji bae jeung nu para kredit deui tamatu geus teu kudu dicaritakeun ka paranggih ge di neraka ieu mah abdi mah hayang jeung kiai bae emang kulon sebab abdi ngredit teu pernah ditegor-tegor ku nyana malah nyana nginjeman mobil bae ka abdi sakieu Ki Fudoli bener kunaon atuh Ki Fudoli eta teu pernah jarekanan atau teu pernah nganasehatan butuh abdi sekali-sekali nginjem ke mobil nyana cek Gusti Allah hijikeun habek ngagujubar kabehan tuh kan ai kitu mah geus dicaritakeun haram begitu aya nu nungtut Ki Uci cenah eta kudu dihijikeun cak nu ngredit ya emang ulun sebab kula ngredit teu pernah kitu ditoel-toel ku nyana ke jamaah heuh tidak boleh sademo ke di ditu demo aing ngadenge nyana nyaritakeun haram kredit aja sia kredit aing mah ngredit terus jadi nyana anu ka neraka aing mah aman Ki Fudoli doang nu ka neraka dipimpin ku Haji Pendi ya nah iyalah urang ketika aya munkarat nu mantap kula mandek bawel bae kajen teuing dipake ka bendo ge kajen ketika aya kiai dibere duit ku pamarentah nyen proposal eta teh duit haram kajen kula mah di benduan ge sebab eta teh lain jang kudu pondok pesantren eta mah duit ti APBD jang masyarakat eta mah duit rakyat getih eta teh lain kudu dibangunkeun ka pondok pesantren lain kudu jang masjid. Nah didinya lah kula mah sok ngomong bae kiai-kiai anu ngajukeun proposal eta teh lain kiai nu kos kitu mah penjahat berlabel kiai cenah bendu jeung teuing kula mah di bendu ge geus siap jasa ajo engke di akhirat nyana dipanggil kula geus ngomong kitu bae geus di mana sih cenah letak haramna mun hayang nyaho mah lamun yayasan ngajukeun proposal teh 100 juta anu turun mah 50 juta bocor 50 juta malah aya nu ngeri aya hiji proposal ngajukeun 500 juta di pondok pesantren kemudian DPR anu nandatangani DPR anu ngabantuna begitu turun 500 juta dibikeun ka pondok pesantren yayasan nama 150 juta berarti tekor sabaraha 350 juta emang aing teh nyaho jasa lillahi ta'ala Allahu akbar per detik ieu nyaho jasa jelema nyaho yayasan nyaho DPR anu memperjuangkeun age insyaallah nyaho jasa insyaallah nyaho jasa haram
eta DPR nanu jelas geus haram jasa korupsi nyana ngajukeun anara memfasilitis tuh siapa bangun sia nu palinter teh ya jasa eta kakarak hiji encan dicaritakeun nu samiliar encan jauh ieu sanya di Kabupaten Tangerang nyaho insyaallah kulanya DPR ge nyaho yayasan ge nyaho cenah kiai kok bisa nyaho kitu emang gaib tanah panyanana bebeja kae sabaraha yayasan nu bebeja lantaran kan nyerian ngajukeun sakean turun sakean ngajukeun sakean turun sakean kumaha cenah ieu kula jih eta kumaha cak DPR teh goblok jasa si bebeja di bae ka Kiai Ucita tolol teh teh jadi bae nyanyahoun sia tah aing nu tolol bego ji urang adu tolol jeung sia hayu kula mah bawel kajeun abe naon di akhirat aing aman mana geus sakala rupa geus dicarita-caritakeun korupsi geus dicaritakeun urusan yayasan geus dicaritakeun proposal geus kredit geus beres begitu di sidang ku malaikat Haji Uci siap mana pernah nyaritakeun tentang kredit sangat siap coba salah satu saksi Haji Makmun. Emang Haji Mamun aya lamun teu undangan. Aya jada. Jauh dua teh kukula dicaritakeun we jarang ngaji di zaman Abah nya nama. Ti baheula nya nama ngaji zaman Haji Meme, Naib Meme teu nyana eta. Kolot-kolot kula gesok neuleukeun ke zaman Gagah. Disuud teh zaman eta. Eta araya keneh tinggal hiji dua deui. Moal kebal deui teh ge. Iya, sekolah jauh. Kiai haji teh nyaraos etikan ban bae ngajina. Make sepeda, make motor gelas etik nyaho jadi si A si B si C si sa haji ahadu nyaho sok ngaji terus kabelah terus si picung ka dieu nyaho. Atuh Ki Soleh baheula masuk ngaji kabelah dina mah teu barang asup Golkar aju teu ngaji. Jajan nyararaho terus di gemborna Ki Muhtar atuh nyararaho aja. Terus detik teh nyaho sa nu nyaho atuh mantap Haji Makmun kula sok diomong bae beusi Haji Makmun kuna eta mah nyana mah titipan Abah ngaji ti baheula nyana mah datang ka kuari muriang bae saksi jabat tuh 1 2 pernah kamu nyinggung korupsi terhadap pemerintah sangat Pak bahkan dari mulai papan atas sampai papan buruk Pak saya jelasin satu persatu kalau dijelasin mulai dari Abu Rizal Bakri dan lain sebagainya saya tahu perkorupsian di kabupaten pun saya sangat tahu sebab pemasukannya saya tahu ada 4, sekian triliun yang digunakan sekian saya tahu untuk PNS sekian persen untuk pembangunan sekian persen yang ditilap sekian saya sangat tahu dan saya sering singgung adapun dia benci sama saya leg-leg sia benci aing mah salamat tuh cak malaikat bagus bagus geus aing mah diamankeun ku Kangjeng Nabi Muhammad mantap tinggal aing ngadadah dadah bupati gubernur camat tinggal nyana bae tulungan atuh aing pan aing osok korban korban duit siapa duit pemerintah nonsen namun duit siahayu tah mantap lamun ka masjid duit pribadi terima lamun duit pemerintah ulah korban duit pemerintah oh masalah ngan teu jadi ganjaran atulinnya apa nu korban tah mah atulinnya nu korban tah mah ngan sakadar referensi doang emang korbannya lain atuh nya duitnya mah saeutik malah mah keluarkan korban 20 tapi nu keluarkan 15 lagi kemana yang 5 lagi mati di mana mati di mana di perjalanan masuk kemana kandang bupati ini kumaha coba itu kan bahaya emang aing teh nyaho ulah sok sombong cenah sia ki uci aing mah iku aya sombong bae we henteu bae
siap benerkeun bae onggoh. Abeh naon di akhirat aman, di dunia moal kebal carita-caritakeun ku aing. Alah, geus segala rupa dicaritakeun. Oh, mun nyaritakeun kelas MPR, kelas DPR emang teu nyaho. Nyaho jasa. Insyaallah nyaho emang kiai bisa nyaho kos kitu. Atuh aing sekali-sekali asup ka ditu. Asup ka DPR. Aju maksudna kadeula dan henteu. Aing teh mau jadi jurig sekali-sekali. Jadi jurig. Ih, sakadar ngajakan ka Allah mun jadi kiai sing bener jadi kiaina, mun jadi pemerintah sing bener jadi pemerintahna, mun jadi petani sing bener jadi petanina, henteu ngalarang jadi pemerintah, teu ngalarang jadi petani, teu ngalarang jadi pedagang, eta mah urusan kahirupan. Tapi sing jujur sing adil moal kebel urang bakal datang ke Allah. Urang kiai ditugaskeun ngalempeng-lempengkeun ketika henteu noel cara tadi kabawa ku jawara Kipu Doli musruh. Oh kan aing embung jara Kipu Doli embung aing tetep nyalametkeun diri. Medek anu ngadu kotok ku aing didatangan. Dai seueur sok ngadu kotok bae atuh menang teh le menang. Tadi sit aing. Ada loba nu bendueun, nu bendu kajeun geus siap jasa dipake ka bendu kuno ngadu kotok, kuno judi, kuno mabok, kuno zina, kuno korupsi, nyanda berendueun nyaho kula ge jelema nu bendu. Masalah ngan kula da teu bendu. Kula mah teu bendu sebabna tugas ngan sakadar mepelingan. Anu engke mere hidayah mah Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nah, iyalah ku gara-gara anu 70 teu pernah mentolerir, teu pernah peduli terhadap peradaban anu berubah. Ibadah lain ka Gusti Allah tapi ibadah ka anak sapi nu dibawa ku Musa Samiri nyana ku Gusti Allah disiksa. Ketika jelema pararaeh Kangjeng Nabi Musa nulu jelema sing golepak sedih cerik. Qala rabbi law syi'ta ahlaktahum min qablu wa iyyai. Cek Kangjeng Nabi Musa Gusti Pangeran Abdullah syi'ta lamun Gusti kersa dek narusak ka hamba-hamba Gusti nu 70 dek dimaotan dek disiksa atuh alag kaum min qablu wa iyyai maninggal Gusti ngarusak memeh kaluar abdi di negara Mesir ke Gunung Tursina wa iya jeung abdi atuh kamari bae abdi siksa. Ulah geus datang ka Gunung Tursina disiksa mending waktu keur di negara disiksa kabehan liu ayeuna Banu Israil zalika walayatahimuni. Abehnya langsung neuleuh ka umat-umat kaum-kaum Bani Israel disiksa ku Gusti Allah wala tatahimuni sehingga manehna nanti aya penyurigaan kasim abdi Gusti mun ku Gusti deuk disiksa ayeuna atuh maning kamari bae memeh berangkat. Nah Gusti make jeung nyiksa ayeuna engke lamun abdi balik sorangan ieu kaum pararaeh mana ting curiga na meureun kaum Bani Israel tuh Musa berangkat ka Gunung Tursina nu 70 pae dibuluh berarti ku Musa. Gusti ulah sampaikeun ka kitu, ulah sampai ka kitu Gusti. Law syi'ta ahlaktahum min qablu wa iyya atuhlikuna bima fa'ala sufaha minna. Apakah Gusti maehan ka kami sadaya ngarusak ku pagawean-pagawean kalakuan-kalakuan anu diperbuat ku jelema-jelema nu bodoh, ku gara-gara nyana nyembah pedet, ku gara-gara pindah pangeran sebahagian kalari itu kemudian kami disiksa kabehan atuh likuna bima fa'ala sufaha.
dimaksud Gusti atuh ulah ku gara-gara batur nyembah ka pedet abdi disiksa ulah Gusti hamzah nalil istiatab maksudna menta kadeudeuh jeung kanyaang Gusti anu nyembah ka pedet bae anu inkar bae ku sebab manehanana inkar dosa-dosanya anak kok siksana dibikeun ka kami Gusti atuh kami masalametkeun bae Gusti deudeuh jeung nyaahan atuh Gusti ulah sampekeun batur nu nyembah ka pedet ku Musa Samiri diajak kaju kami anu disiksa ieu di luhur gunung atuh likuna bima fa'ala sufaha minna in hiya illa fitnatuk teu aya ieu mah sakadar cobaan cek Gusti aing teh nyoba Musa ketika maneh munajat ka Gunung Tursina mukalamah jeung aing kaum teh dicoba ku aing ketika ditinggalkeun ku anjeun sebagai pembawa risalah ieu teh kaum deuk dicoba ibadahna aing teh nyieun Musa Samiri aing nyieun kaistimewaan kabisa Musa Samiri yelah tina perhiasan kaum Kipti emas perak jeung sajabana dihijikeun dijieun anak pedet sehingga anak pedet bisa nyarita bisa ngomong bisa sasada bisa mukalamah ku aing dicoba man usaha kaum ngagelok atawa henteu nang aing nyoba in hiya illa fitnatuk tudillu biha man tasya wa tahdi man tasya ulah bingung Musa ulah bingung sebab urusan aing nyoba tah cek Kangjeng Nabi Musa horenganan eta teh fitnah teh cocoba ti Gusti teh tudilu biha man tasya nyasarkeun ku cobaan eta teh ka jelema nu dikersakeun ku Gusti deuk disasarkeun wa tahdi man tasya jeung ku Gusti nu deuk dituduhkeun mah dibere pituduh horenganan eta teh kabeh nang Gusti khususna di zaman Kangjeng Nabi Musa umumna di zaman urang timbul berbagai permaksiatan tetuh gereja nang Allah hakikatna mah deuk nyoba ka kaum muslimin mukminin Kabupaten Tangerang coba sia ayana gereja di dinya belok apa moal dibangun kelenteng hakikatna manang Gusti Allah jah makhluk Gusti bupati teh menandatangani gereja menandatangani kelenteng dan lain-lain sebagainya menandatangani pihara eta teh kapan makhluk aing bupati urusan bupati dorakana eta mangke di akhirat ngan aing dek nyoba ka kaum di Kabupaten Tangerang belok moal aing nyoba melalui perekonomian Yahudi didominasi ku Yahudi timimiti matahari sabar subur datang ka Indomaret Alfamart iyalah kabeh teh ala Yahudi kemudian di toko-toko elit BSD misalnya didinya geus tertera seperti di Abu Dhabi di Dubai di luar negeri minuman keras timimiti nu leutik datang ka anu gede nang aing cek Gusti Allah melalui hamba-hamba aing anu murka ngan aing dek nyoba ka kaum Kabupaten Tangerang khususna ngagelok moal tempat prostitusi loba jasa di Citra loba di kawasan Ambalaya berbagai kelas ngampar kelas misbar kelas itu leangan kosong kelas hotel motel dan lain sebagainya eta teh pada hakikatna bakan nang aing emang nang sanang aing melalui jelema biadab nu ku aing diciptakeun ieu teh jang nyoba ka anak-anak muda di Kabupaten Tangerang khususnya jang tokoh-tokoh saha anu dakwahna kenceng anu ngalarang saha pemuda anu bisa mempertahankan akidahna saha jawara anu kembali tina lembah-lembah hitam kemudian ke lembah putih saha lamun henteu dicoba kitu bual kanyahoan mana kiai nu gagah jeung mana kiai nu henteu gagah
Lamun teh dicoba model kitu, mana pemuda anu kuat akidahna jeung mana anu teu kuat. Lamun teh dicoba ku aing ku hujan, moal kanyahoan ku hujan, mana anu ngaji, mana anu teu ngaji. Cobaan sarua bae. Ternyata begitu dibere hujan 70% ngaringkuk di iman. Cobaan sakilang nu ngaji ka dieu ge teu murni nu tadi teh lantaran nyana embung kampange jeung polisi sakitu teu cenah kiai yang mah murni rek ngaji teu mah geus tah urusan nyana jeung Allah aing mah keur ngomong bae tah urusanna ya kanyawan ieu beungeut anu merengut jeung nu teu mah coba terus engke ge kitu bae berputar dunia ini berputar. Engke aya jelema naon kitu ngaranna itu jelema nu duga lah. Engke ditimpali deui ku Gusti Allah jelema anu Gatot Kaca. Datang deui Arjuna, datang deui Samyaji, datang deui kitu Cepot. Datang deui engke ka dieu si Gareng, datang deui ka dieu si Semar, datang deui terus Kombayana. Woi datang deui pan cenah kiai nya rokok sekarang itu. Dan disiapain aing ge nyaho teh. Datang tuh. Atuh kitu bae terus bae. Datang zaman Soeharto jel Gus Dur lawana. Datang deui zaman SBY. Datang deui saha, datang deui terus. Ketika tandingna dek dirusak berarti ku Gusti Allah. Kuari di luhur teh kosong. Indonesia kuari keur kosong nu berjuang di atas. Bagian agamana aya Habib Lutfi hiji sosoranganan nyana datang. Sosoranganan lain lalagaan, sosoranganan nyana. Sebabnya nama henteu termasuk ikut di NU secara praktis, teu pernah ilu ti ge sebabnya nama di thariqah. Tapi nyana ingin memperjuangkan agama. Nyana mohon perlindungan ketika kamari multaqo datanglah sababaraha menteri menta di itu rekomendasi presiden alhamdulillah merekomendasi. Datanglah di Turki, datanglah di Maroko, datanglah di Baghdad, datanglah di Malaysia, datanglah di Amerika, datanglah di Tunis, datang dunia kelas. Nah, ieu teh naon ieu deuk nyaritakeun negara anu keur carut marut. Indonesia khususna umumna dunia Islam cuma cerita. Kabeh nyaritakeun bener. Organisasi ieu nyaritakeun pangbenerna, organisasi ieu nyaritakeun pangbenerna, organisasi ieu nyaritakeun pangbenerna. Di antara organisasi kitablah hiji sarua bae Al-Qur'an, tapi kenapa tidak pernah menyatu? Eta nu deuk diobrolkeun di multaqo teh. Banten nu meunang undangan hanya kula, ngan teu ka ditu tapi nyaho. Kok bisa nyaho sih ulah loba omong sih. Kalau lo bawa pesantren hanya babaraha pesantren, mesti nama orang NU nu aktif tapi ente. Hese nyaritakeun aku hari carut marut. Dek mempersatukan bangsa jeung negara, agama di jerona. Minimal ulah coplok ieu teh sabaraha provinsi. Kahiji. Nomor kedua ulah terlalu ngarasa bener sorangan. Coba kita duduk bersama. Matak laun coba dijadikan Irak geus porak-poranda, Suriah geus porak-poranda, Yaman porak-poranda, masih terus Yahudi bakal ngarusak berbagai negara. Indonesia sangat diperhitungkan untuk dirusak. Tetapi Amerika membaca sekian lama dikristenkeun kok tidak berhasil, sekian lama diwahabikeun kok tidak berhasil. Melalui organisasi, melalui partai PKS, tetapi sangat kuat. Ada apa sih? Ente sembarangan. Ternyata ditinggali aya sabaraha sih ulama nu kuat di Indonesia. Urang mah teu pernah mendeteksi sampai dinya. Amerika mah sampai kadinya. Siapa di Jawa Timur, siapa di Jawa Tengah, dan siapa di Jawa Barat?
Emang teu diteliti. Iyalah kuari teh dihijikeun teh hanya sorangan nu main. NU sakitu ayana, FPI emang geus kos kitu motifna. HTI atuh emang geus kos kitu. Hurud kos kitu. Henteu salah kabeh ge, tapi teu pernah bersatu. Ketika tidak pernah bersatu, amun ditumpangan kunyana jadilah perang. Maka kaum Torikoh kuari bangkit deui. Yuk urang kumaha carana untuk mempersatukan bangsa jeung negara. Supaya urang teh memiliki ieu negara urang. Nusantara Indonesia teh milik bangsa Indonesia. Mulai ahli-ahli Torikoh dararatang ku ari teh ka tokoh kadi mali caritakeun teh sampai ka gubernur sampai ka presiden. Presiden sedang mengkaji siapa sih ahli Torikohnya, siapa sih? Tuh nu mantap kula sok nyaritakeun kitu teu sambarangan. Bisi engke aya di MPR aya kula di ditu kadeuleu ulah kaget. Tuh siapa sok kita percaya bae ka aing heran mah. Lain lalagan. Masya Allah. Kuari mulai dihisap Indonesia. Oh, ternyata pola pikir Indonesia berlai, sangat luhur, sangat maju, sangat dominan. Sebab telah membahas bukan Indonesia saja, membahas Suriah, membahas Baghdad, membahas Yaman, membahas Turki, membahas negara-negara ASEAN. Terus bagaimana cara menyatukannya? Geus kaambeul kuari ku Amerika. Maka NU ikut main. Ki Hasyim Muzadi ditonjolkan kembali. Yeay, nu mantak ge. Ulah macaan koran bae. Ulah deulean TV bae. Lamur mata sia. Mane kan ngaji ku aing dibejaan ku ari. Yeay. Sebab nu bergerak ti baheula Torikoh. Kemenangan Baghdad di tangan Torikoh, kemenangan Indonesia khususnya Banten di Torikoh, Ki Hasyim Asy'ari melalui Torikoh, Yaman melalui Torikoh, Suriah melalui Torikoh. Ketika geus acak-acakan Torikoh, sebab berjuang tanpa Torikoh. Cak nu di luar naonnya. Pokoknya sih mah teu nyaho bela. Tuh, berjuang di organisasi tanpa ieu teu jalan, berjuang di partai tanpa ieu teu jalan, tipu doli pidato tanpa ieu teu jalan, Haji Pendi maca, mamaca, kutub-kutub robani tanpa ieu teu jalan. Teu bangsa dihianat ku Tuan Syabdul Qadir. Tuh. Tetapi ketika ahli Torikoh numbus bergerak ngaji lillahi ta'ala, ceramah lillahi ta'ala, dakwah lillahi ta'ala, di organisasi lillahi ta'ala, di partai lillahi ta'ala, melangkah dengan pasti lillahi ta'ala, gugur di medan laga karena motif lillahi ta'ala, ridho Allah. Aku hari mulai aya naon tak karak sapotong tak carita tak karak sapotong tak waduh geus jam 10:30 karak sapotong ieu mantap jasa ieu lantaran ieu deuk nyaritakeun Nusantara ieu mah lain lalagaan ieu mah bakalna saha ieu nu jadi pelopor engke saha nu jadi pemersatu engke bakal. Sebab naon? Sebab ti Gunung Karang geus turun informasina, ti Gunung Kencana geus turun informasina, ti Gunung Gede geus turun informasina, ti gunung nu aya di Jogja, gunung geus tarurun. Tuh di Bima anu henteu pernah bisa kataekan ku jelema tanpa melalui kuncena geus turun. Nyaritakeun naon ieu sarua? Nyaritakeun kebahayaan Indonesia. Lamun geus tarurun nu ku itu mulailah da turunakan ka ahli Torikoh nu kos kararito mah beda deui nu turun ka Haji Pendi kan juri nu turun ka Mang nu turunanna teh bangsa kuntil anak nu turunan atuh ieu mulai ya Allah ya Rabbi
Nah nu mantak aya naon di Indonesia kok bisa jadi kuat kieu Amerika ge kaget Masya Allah tuh atuhlikuna bima fa'ala sufaha'u minna in hiya illa fitnah cobaan aya naon bage cobaan ketika orang magahan ngaji kiai sapira kiai tamat SD ge haju tamat nama SD ijazahna ge geus di dahar rayap sapotong aya sapotong eueuh begitu datang partai Golkar nyana ilu kiai goblok kurang gede gob sia tanu neruskeun ih sakola henteu lawan henteu ilu di partai aya geus kumaha tuh ngadoakeun kiai mah ngadoakeun ulah ilu sebab mun ilu mah kabere asal geus kabere moal beres ngadoakeun ai ngadoakeun mah mudah-mudahan kabere bae nu bener tolol kabeh je asal geus ilu kadinya pareum asal geus ilu kadinya pareum geus teu diakui deui ku ari nu diakui kiai teh kapan kiai salapi ketika jelema nyieun pondok pesantren modern santrina 5.000 10.000 bagus salah henteu yang perbandingan sangat bagus jeung sangat dominan bahasa Arab bisa tidinya bahasa Inggris bisa tidinya bisa jadi bupati jebolan pesantren modern sangat tetapi ketika nyaritakeun ibadah eueuhna naonna tur kiai nu pondok pesantren teu diakui masyarakat bawahnya kiai teu kabeh ku muridna doang tuh kiai aing masyarakat mah teu nyebutkeun kiai tuh siapa yang serikeun heran tapi kiai pondok pesantren salap mah nu kuarina dihina barang datang bae ka lembur mulai tad kemana tam kiai sorangan nyebut ustad masyarakat geus ada kebelan euy kiai mana kiai nang saja buat kitu nang Allah kebelah dituna woi mama nukan kemana Iji mulai geus tuh sebab naon sebab ai kiai modern mah kapan aya sekat jeung masyarakat tadi aku kiai ku masyarakat tapi kiai salap mah kiai bulan henteu ka mana henteu aduh kiai mah tuh naon penting ngariung oh ya siap ngariung geus menang dua poe kiai hampura kunaon abah kula paeh pangmandiankeun siap yang ngising didinya kiai didinya kiai nu mandian geus beres di pandian kiai bungkus kiai kiai salatan ku kiai siap kiai jauh sasa panggul habek siap gitu kiai mah aduh ge mangos kos gitu teh mah teu mau kos di masjid kiai nongkrong trong kiai zohor ngadaguan jelema eueuh kapan azan panjana Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar sugan aya masyarakat datang eueuh keneh bae geus salat ratib eueuh keneh Allahu akbar asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar hayya 'alas shalah hayya 'alal falah qad salat qad Allahu akbar la ilaha illallah Allahu rabb hadhihi eueuh keneh bae salat ka ibarat sorangan bae usolli fardhu zuhri arba'a rakaatin imaman lillahi ta'ala cak anu tatangga euy makmum na mana ulah ngomong Allahu akbar geus beres sugan rakaat kadua aya nu datang kan lumayan geus teu kudu niat deui maksudna geus lamun niat imaman ke rakaat kadua datang geus teu kudu niat jadi imam deui kan ngeunaheun sok sugan rakaat kan sugan atuh keur tahiyat hating datang ka tahiyat eueuh Waalaikumsalam warahmatullahi alhamdulillah geus beres lah sugan keur wiridan datang datang ka balik sorangan diborong punya mantaknya kebal-kebal macamnya dijual baik itu kok aing masih nabi lain gitu masalahna ya dicaritakeun sote nyana terus bae zuhur asar maghrib isya sorangan duaan tiluan aya bae terus nyana imaman eueuh bae terus istiqomah ngaranna di dinya kade sebulan 2 bulan setahun 2 tahun Allah ku istiqomah nanyana kabeh menghormati
yang mah itu getol jasanya nama aya jelema ka masjid bae. Alhamdulillah aku lagi kadinya nyager kerek bae di masjid. Kebal-kebal diakui masyarakat. Coba kiai modern malah ya. Sebab naon? Beda niat. Niat nage ke waktu mondok nage hayang bisa ibadah. Henteu hayang jadi ustad, teu hayang jadi kiai, hayang bisa ibadah. Atuh geus we ku ari. Wudu bisa, salat bisa, ibadah. Allahu akbar. Ih teh kudu aya batur atuh ibadah mah. Allah niat di pondok nage endek ibadah. Aing di pondok pesantren modern mah niatna geus susuganan aing geus boga ijazah mah ke ditarima jadi lebe. Mudah-mudahan jadi amil, jadi depak ya emang niat ge kos kitu. Jadi kumaha tuh? Teu kumaha? Eueuh nu salah, eueuh. Sugan disalahkeun lain. Lamun pondok pesantren modern atuh deuk saha nu maju. Kemajuan dunia terletak pada pondok pesantren modern. Kemajuan ibadah di pondok pesantren salaf. Ulah silih salahkeun ulah. Sia mah sok aju nyalahkeun ka aing. Lain ngan di pondok pesantren modern mah moal jadi wali moal. Sakitu doang. Pondok pesantren salaf ge hese jadi wali. Itu komo nyana. Moal jasa moal. Sebab naon? Ta'alluqna hate. Tuh anu lah okor lah nah ieu kacaritakeun fitnah teh antep kenang Allah ngan urang kiai datang ka mana dakwahna ngalarangna eta kan aya persenan ti Gusti Allah oke anu mah terus bae dakwahna amar ma'ruf nahi munkar. Pemuda nu mana nu kuat aya nilai, jelema nu ngagelok nilai. Lamun urang nyaritakeun di Sukabumi loba jasa kristenisasi ka ditu mawa supermi dan lain sebagainya. Cobaan ti Gusti Allah di urang kuari. Ketika karyawan nu lain Kristen diasingkeun, bahkan dikaluarkeun cobaan ti Gusti Allah. Kuat apa henteu? Ulah jadi kabingungan. Ieu ta ayatna in hiya illa fitnah. Tuh ternyata kos gitu. Urang boga pamajikan hiji, kemudian nyandung dua, nu kolot galak atau nu kadua galak, ulah bingung, fitnah, cobaan. Ulah bingung, ulah tamah. Engke ge koleng sorangan tamah atuh. Ternyata tanggung koleng 3. Ayo geus. Tanggung koleng 4. Geus 4 teu bisa baliknya. Sia kurang cicing di dia puyang aing balik ka mana ieu cakena teh ka nu kolot nyarekan bae nu ngora kitu kene nu katilu kitu kene nu kaopat kitu kene aju goreng mah lah aing mah ngagejeburkeun maneh bae tungtung nama lain indah nyandung ngagejeburkeun maneh ulah bingung fitnah kabeh ge cobaan harta cobaan sehat cobaan penyakit cobaan ilmu cobaan. Nah iya kuari nu kadeuleu ku urang perumahan gerejana cobaan. Lamun urang teu dicoba moal kayahoan luhurna urang. Ye, cek Imam Ghazali teh mah urang susah teu boga naon puasa bae. Ka tukang karti teh mah kos kitu mah. Jelema puasa bae teu boga naon karti tuh. Jelema mah mun di restoran puasa karek hebat. Ye, jelema cenah teh mah cicing bae sorangan bae di imah. Atuh pantes cicing bae di imah sorangan. Aju tilok loba omong atuh pantes. Ngariung coba. Tah di loba jelema aju nyana cicing bae eta karek hebat. Ye, atuh ai cicing bae di imah di kamar bae tilok loba omong atuh pantes bisa teu bakabeh ge kos kitu mah. Teu, je. Nah, lamun aya jelema narurut ka urang ngaji atuh pantes. Tah di tengah-tengah jelema anu teu nurut ka urang ngaji eta hebat ngaranna nu kos kitu. Ye, parangsana. Anta walina faghfir lana oh Gusti terenganan nurunkeun cocoba ja Gusti anu nyasarkeun kanu ku Gusti rek disasarkeun nuduhkeun kanu ku Gusti nu rek dituduhkeun atuh sadaya-daya orenganan tama mutlak badu Gusti atuh Gusti
abi tadi cumarios ka Gusti lawan syita halak tahu minggu blua iyai hampura Gusti faghfir lana Gusti muga ngahampura ka abdi sadaya warhamna Gusti muga ngarahmatan ka abdi sadaya bere hampura bere kadeudeut da Gusti mawa anta khairul ghafirin Gusti mapang bagus-bagus tanu ngahampura lantaran makhluk mah ngahampura kadang-kadang aya tumpanganana aya tungganganana aya udang di balik batu daek aya ngahampura ka sia asal anu ku aing nu mantak dihampura sebab sia mah anu Allah mah tanpa aya unsur-unsur mere hampura jeung rahmat tanpa aya gorod-gorod nu lain iskuning Allah mah mun geus kahampura ngahampura bae mun geus karahmatan ngarahmatan bae kitulah hararudang deui dihampura ku Gusti Allah Masya Allah mudah-mudahan urang kabehan dibere kuat nandangan fitnah ti Gusti Allah dibere teger sakilang fitnah ambalaya dibere akidah urang mantep ka Gusti Allah bisa ibadah ka Gusti Allah dengan mantap dihijikeun jeung para wali-wali Allah dihijikeun jeung ahli-ahli Allah diberi pangampura jeung rahmat Allah dibarakati ummul Quran Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillah ajma'in. Allahumma hdina siratal mustaqim Allahumma hdina siratal mustaqim Allahumma hdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqina wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi 'alima wa shalli wa sallim ala jami'il anbiya'i wal mursalin walhamdulillah.